Teu salah ieu barudak arek jajan seblak. Caritana mah ngabuburit ieu teh, tapi da beurang keneh. Jadi caritana di dieu abi can beres masak keur buka puasa, terus warung oge can muka. Tapi geus kadatangan barudak tatangga ti kampung sabelah anu arek jarajan. Nya wayahna we masakna ditunda heula, terus buru-buru muka warung. Tah ieu teh barudakna ya opatan anu tiluan jajan seblak anu saurang deui mah jajan mie rebus. Di dieu teh ku abi ditanya heula nya barudak paruasa teu puasa cenah. Terus ieu seblak keur iraha, keur magrib. Atuh meureun kaburu beuka. Sok bayangkeun cobanya jajan seblak di jam 3:30 terus rek di dalahar magrib. Ku abi teh dibere sarannya cek abi teh jug we arulin heula ayeuna mah. Kemulangna jajan seblak ka dieu ngaras seblakna teh beukah teuing. Da arembungeun. Majar teh sok we cenah jieunkeun dae beukah oge. Yang geus we ku abi teh dijieunkeun. Tah ieu teh seblakna anu porsi 10.000, terus anu 7.000, terus anu saurang deui mah porsi anu 5.000. Ari mie rebus nama milih Indomie goreng anu rasa ayam geprek. Tah di dieu teh selain jajan seblak jeung mie rebus, di dieu oge jarajan minuman.